Yuk. Tuh, itu si Nini Rabi cuang gawean yuk ah. Ayo cuang gawean. Buru. Yap. Yuk. Cuang direrewas we. Ayo. Siap. 1, 2. Anjing, lah ieu masih kasurupan, Bos. Bangun. Mak. Lain uun. Anjing, lain uun euy. Saha tuh anjeun? Aing anu ngagaga di dieu. Anjing. Aing mah, yo saha nu ngageugeut di dieu teh saha? Aing Nyai Rempong. Aya naon sih yang ngaganggu aing keur hees di dieu. Anjir, Nyai Rempong yo. Bos, si Nyai Rempong mah penghuni di dieu, Bos. Kayaknya hayang naon gitu. Nyai Rempong, ampunten abi Nyai Rempong, abi tos ngaganggu. Nyai Rempong teh hoyong naon? Aing hayang kopi ABC jeung jarum super. Ditambah deui 100.000. Yo, jurik naon model kieu yo hayang kopi. Aing mah hayang kudu jarum super sabungkus deui. Aing mah tuh yo. Anu teu asup akal mah hayang duit 100, Bos, anjing. Kumaha atuh sia mundur-munduran? Sieun. Anjing. Mak ulah teuing atuh jarum super mah ka warung lila. Geus we duitna mah ye 100.000 we. Jandaing ari eueuh jarum super jeung kopi ABC mah. Atuh tambahan deui 100. Yo. Nah, ayeun kalah nambahan di 100 yo. Matre pisan jurik teh nya. Yo, mak 100 deui teh jeung naon? Eta gaganti kopi jeung rokok. Kan urang anu meuli nama ka Alfa. Nyir yo, punya jurik-jurik apa kana Alfa yo? Anjing mun modern kita teh jurik nya. Duh, mak, ieu aya artos mah 200.000 ngan receh mah artosna. Ajen teuing receh ge. Nu penting payu. Ya gawat aing mah nginum. Bos, dihegak mulu, Bos, bere, Bos. Kalah mentang nginum deui. Aing sieun. Seruha. Yo, 200 mak. Tah kitu montong lila-lila. Aing geus hayang ngopi, hayang udud. Rek ini tuluy ayeuna ge ka Alfa. Heueuh atuh mak, abi hampura nya. Geus ngareurewas ka emak. Duh, hampunten nya. Duh. Bos, bulu. Hayu ah. Bohong ambil deleka kanu keur hees teh. Meunang duit 200. Bye, pade ka Alfa. Sasia teh panglima nu ngaliwat. Teu punten-punten acan goblok jalma teh. Indah kieu euy pemandangan. Aing teu kuat hayang kieu euy. Hoyo mah, sok sampeurkeun. Hoyo. Aing di mana nya euy? Imahna si Ahmad. Saya nebeng lah ke motor. Leuseuk anjing si Ahmad di mana imahna nya? Aing si Ahmad bener muyangkeun imah teh. Aing capek ieu katakukeun. Salah jahat mau motor teh, karupan banget aing bergeber. Teu punten-punten acan ke teh. Nah aya naon? Ya karawas-karawas kae aya naon? Tadi siang ngaliwat gebar-geber. Teu punten-punten acan naon maksud? Gebar-geber. Heula. Lain urang eta masalah jalma bener, Mak. Salah jama kumaha, geus buku ieu motor aya motor beureum. Bajuna jauh-jauh hidung. Pan ieu maneh basina oge. Dawa di jalma dia ngaliwat. Nya nama Mak urang teh make baju hidung tapi ieu mah teu apal teh motor saha beneran. Siapa pesan omong, ka kumaha? Lah ieu mah tolong geus pisan bener lain aing. Sok ayeuna mah kieu we, pilih aman atau didorong ka situ motorna. Nya karep teuing tah sok yang didorong mah ka situ lain motor urang ieu mah. Panglima, dorong. Sok siapa? Sok. Ieu sok dorong. Motor aing itu kumahakeun ieu? Motor maneh, lain motor si ieu. Ieu mah motor urang. Naon arek macam-macam ka kuring? Ek dipaling motor ieu. Uhun tah. Ieu teh motor teh diparaling tah ku si Emak jeung ku si Ujang ieu ku abi teh dieureunkeun. Kitu ah. Wawanianan geuning nya, maling motor urang. Sok, hayang kumaha jeung aing. Sok, apalan aing kumaha? Make jurus 1000 we yuk. Atuh yuk, Mak. Kabur oge tah, lihat anak muda. Ada apa-apa bilang sama saya. Siap, siap. Oke. Siap.